Datangnya, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'yatun nusaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'yatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat fi baiti hadiu pe di imahna. Nyana gapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ya puasa ini. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an wiqa'in isaipin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang, ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik guys puasa syariat. Guys puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna. Eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima. Tetapi nu sejen teu di puasaan, puasa syariat. Disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima. Syariat di puasaan kunyana beteng, di puasaan kunyana zakar, di puasaan kunyana dahar nginum beteng. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim. Masya Allah karim. Ayum sikaan jami'al dhaih. Nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun, suku al-muharramat wal manahi wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat. Termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae. Wadau. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tanaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta. Puasa sia tah. Lah cenah kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit-penyakit
araraya di jero hate geus mamata geus maceli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli nah ieu di jero teh teu dipuasaan maka fakulluha yubtilu shauma tariqah ieu ngabatalkeun puasa tariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa tariqah mah goer muakkad muabad ngaranna pi jami umrih geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi nah ngeuneut teh Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasa nya aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng. Ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iatun shaimatun abdi ieu lapar abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan siapa teu puasa ngan lapar doang ceurik jana ka ieu mah masyaallah masyaallah isukna datang deui subajaat tsaniyah datang kedua kali datang assalamualaikum ya Rasulullah salam enaon ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye abdi keur puasa sarua cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan mana batu puasa tapi kan boga lapar doang ambo cek Kangjeng Nabi dipikir jana balik deh ka imah langsung wa adat di baiti hadiu pe di imana nyana da pakuran ke ya aing puasa cek yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma kunci ku nyana awang puasa terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedaqti bener anjeun terus nyana nitah fa amara lah bi taat nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi kaluar mah aing teh dianggap puasa keke horenganan asal kaluar bae ngobrol ngomongkeun batur kaluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sing ada ieu ngomong nunggu sekolot mah nyawa datang nyahon teu kan ka puasa deui ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh ya nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syami ila ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahr loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud
Allah karim. Mantap cek Kanjeng Nabi, kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa. Maksudna kieu, loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjarana. Loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetap makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza, nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya. Sangat dijaga. Mantap cek Kanjeng Nabi. Hadis qudsi Allah nyarita, inna shauma li. Puasa man aing. Mantap lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui. Puasa man aing. Berarti lamun sia takabur lain aing deui. Puasa man aing. Awas, inna somali. Asomuli, inna somali sarua bae. Puasa man aing. Ulah di aku ku sia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajzibihi. Aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun saya sombong makasih lain nu aing deui. Lamun saya kalem ku batur basan lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiran wa batin. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara urang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima. Tapi haju orang terus bae ngabuburit mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resepkeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep. Nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Sataun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae. Ulah ka mana geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol acan masyaallah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ye doana pohara jasa bisa sekali hebat ya Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanna. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul iya tah. Di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni. Malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minan uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar
Oke, datang ka imah talarnya. Babacanya pihartieuna na ieu. Mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia. Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti. Abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir. Wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran. Pati lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh. Abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir. Ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun ka nu hayangeun ka mukminin. Abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui yang mal dibaca kan. Mal mah doa teu kira-kira cek nya. Tadi dah mandek ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi dah resep bae jaknya lah hayang lah zakana. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh. Sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti. Sebab dunia mau poho ka Gusti. Sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat. Mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah. Supaya itulah biar teu-kira ta ngadoa. Masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran. Teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah. Abdi mah di dunia hayang ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti. Di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga. Sabana Gusti teh mah. Gusti teh mah di sorga bae atuh mangga. Teh mah nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabana cek eta. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ndek ditalar ndek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebabna? Begitu ditanya ku ulama, rubeah. Eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga. Mah ulah. Kamu kuna tatanggana mukmin. Lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih. Ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana. Hayang aing jeung kukuman. Geus kakapirkeun bae kabeh. Kakapirkeun. Engke tatangga susah kajeun penting ka sorga. Anak susah, masalah sakena, penting mah ka sorga. Pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya nama jariji. Jariji sama aing. Sakumaha neuleuh teh kebo cenah aing. Wara ta doa ya Allah. Sakitu bae abdi mah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus. Muasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan. Per detik per detik per detik per detik. Wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala. Jeung nahan sir tina mas musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah. Bisi sir aya kasalian Allah. Embung. Wali Allah komong nabiyin komong mursalin. Iwa sadetik jero hate kasalian Allah. Allah be. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri. Manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing zaman manusia. Los yang sia. Cak Allah. Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan. Timimiti dahareun, tanah-tanah, kendaraan-kendaraan yang berbagai-bagai.
logam, emas, minyak dan lain sebagainya. Los, eta teh jang sia, kabeh jang sia. Tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah. Tapi kula ia adalah sirra manusia. Artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakeuna tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikeun ka manusia, tapi manusia embungeun hayang ka aing bae, sareng gitu. Matak wa ana sirru. Geus jelema anu datang ibadah, datang ka zahir doang, ieu ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa. Abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa khusus. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamangis timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah urang minimal engkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaim ilal ju ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan, khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah sim kuring ngahampura. Di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku aya anu sakitu. Berusaha orang di dunia sim kuring ge selalu berusaha
anu dijadikan bendu walaupun ayah segerintil dua gerintil nu bendu tetap sibuk teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil hurrati haqqut tarbiyah. Aniku tetep gaduh wadon kang merdeka utawi hak ngurus Alaysa li ahadihima li ahadihima fatmuhu qabla haulaini maka orana naiku tetep kaduh salah sawijine karone abawain hurratain opo nyapi ing walad qabla haulaini ing dalam sadurunge haul roro walahuma lan menang kadue karone abawain obatmu nyapi ing walad ilam yadurrahu lamun orang amadaratkan ya fatmu ing walad wali ahadi ma bada olain lan kadue salah sawijine karone abawain ing dalam sahusane tahun roro walahuma ziyadah lan menang kadue karone abawain apa muhi wala yukallifu rabbuhu illa amalan yutikuhu lan ora merdihi amalik ing kaulane malik anging pagawean kang bakal kuatin ya rogi ku ing amal wa juzu mukharajatu lan menang pengupahan ing rogi syardiri Allahumma galawan syarat ridhone garone malik lan rogi kuahiyah An-nudaya mukharajah iku kharajun yu'adihi upah kang negani amalikuhu ing rakik kulayamin dalam saban dina usbin adawa seminggu wa alaihi ala fudawabihi. Urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Arsan bin Usan, kedua Insaf Zainuddin bin Zainuddin, tilu Arzanah binti Kung Cadas, Kyai Haji Abdul Muttalib bin Haji Salim Cadas. Akhir keluarga Toko Mas Tabrani Tangerang. Tadi kurang disebut namanya, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa. Legakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana. Oge anu tadi disebutkeun mudah-mudahan hasil maksudna dilancarkeun ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang masih keneh nyaritakeun masalah bab hadonah, bab tentang pengurusan
ngurus jelema anu can istiqlal, can mandiri, can bisaeun ngurusan sorangan. Bahkan kaditu nama lain manusia bae termasuk satu hewan wajib diurus ke ku urang bakal kajahoan anu ngingu embe, ngingu hayam, termasuk manuk, ieu kumaha kakuduan-kakuduanana. Sangkan urang ieu jaga di yaumul jaza teu berat tanggung jawab. Siga anu moal kukumaha ieu hirup teh padahal mah urang teh bakal nerus ka alam nu itu. Bebekalanana kuari disadiakeun engke babalesna dua, hiji sorga kadua neraka. Mantap kurang ngaji meureun hayang nyaho jalan ka sorga, geus dibere nyaho jalan ka sorga, hayang ka sorga mah ulah ngeridit. Tapi pan haju mengkol ka neraka heula sakedeung. Iyalah ulah mun hayang ka sorga jalanan lempengkeun, ulah make jeung disugak disogok lumayan ku supermi 2 mampir heula ka neraka. Komo tamah nu asup PNS mah kudu 30-40 juta. Ya rada kebal di neraka. Oh masalah sih paling ge ngagolotrok doang. Sub ka pabrik kudu aya 2 juta, kudu aya 3 juta, nyogok heula sarua bae. Emang di Indonesia mah kitu. Itulah lalakon jalan ke sorga geus dibeja-bejakeun, jalan ka neraka geus dibeja-bejakeun ku Kangjeng Nabi, dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, diijmakeun ku para ulama melalui syariat, melalui hakikat. Ngan urang mah melalui syariat beh heula abeh babari beh kaharti. Tah ieu nu sanggeusna nyaho teh haju teu diparake jalanna. Ieu nu loba nu ka dieu motor nu ngararaji encan arimpas kabeh. Mobil kitu keneh paling hiji 2 bae nu geus impas. Kitu ge ngamimitian deui ku ari. Tah dibejaan ku dibejaanana teu kuateun riyadhahna tapana napaan barang nu dilarang ku Gusti Allah deuk kumaha balalaneur. Iya mimiti ngurusan budak nu pepegatan indungna jeung bapana geus beres. Tuluy ngurusan roki geus beres. Tadi ala kadar kapisah heula ku ari tentang pengurusan budak. Lantaran tadi nyaritakeun masalah nyusuan rokik mah pan anu saidna. Geus eta kabeh nu saidna sabeuleuh geujeur amat eta adalah nu saidna. Kasusu-susuna nu saidna geus kulantaran sakitu andai kata ieu saidna hayang ulah keuna nyusuan tah ka anakna bisa. Cenah dipaksa kena nyusuan ka anakna bisa lantaran kumaha bae oge kumaha sayyidna. Tapi lamun dina nu merdeka mah cara diurang jeung umumna di berbagai negara
kuarima aya sebutanana be amat rokik abid pibuktieunan nama geus eueuh sanajan bari loba keneh du di abid-abid di rokik-rokik di amat-amat tamangan sakadar sifatana na hungkul okos TKW nuka Arab siga amat teteh padahal mah lain di urang digawekeun teu eureun-eureun siga abid siga amat malamayan teu eureun-eureun 24 jam berang jeung penting siga abid siga amat lain merdeka di urang geus eueuh budak geus eueuh amat urang maka bege geus merdeka lepas tina jajahan Sayyid lepas tina jajahan Malik kuari urang dijajah ku pamarentah urang sorangan lantaran pamarentah urang teh dikendalikeun ku Amerika keuntungan negara diboyong kabeh ke Amerika jenteng di negara urang malah teu dalalahar ge jalan ambalayah teu bareres hutan-hutan kuari diragajian rakyat mah teu meunang menikmati dibawaan ka luar negeri bensin dibawaan ka luar negeri dijual teu puguh untung rugi na rakyat mah padahal eta mah pan anu bangsa Indonesia anu negara urang mah ayeuna sesana we besi dibawa ka ditu emas dibawaan ke Amerika anu naronghol mah mas tono we di urang emas asli nemen dibarawa dijajah itulah di negara urang teh kuari merdeka memerdeka tapi urang bangun terbelenggu keun baelah nu penting mah urang bisa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing tanggung jawab yang dirina salametkeun diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang kecuali urang kuari gara pepeta moal kebal deui komo nu geus wisan nu paling lah 2 poe 3 poe deui nyebrang nya ka negara nu itu geus ulah loba teh nonton TV kuari mah komo nu renyek mah ulah meuli nu anyar Masya Allah aki-aki bengking nini bengking masih nonton bola keneh mah beres nonton bola dongeng jeung incuna jeung tatanggana Masya Allah teh si aki-aki ku pohara kajen kuku ngaget dilok ngaji teu mah aki-aki sandajan ngaji teh dipake ngajina loba aya duaan mah di dieu nu kitu teh ya Allah ya Rabbi nya hese jasa ya awak kurang dinasehatanana supaya lempeng ka sorga tah guari dek ceritakeun tentang pengurusan indung kanu jadi anak soal nyusuan Sarwiti hasil perkawinan jeung Ki Zaid boga anak ku ari Khalid eta Khalid disusuan ku Nyi Sarwiti ta eta teh soal ngeureunana nyusuanana ieu aya peraturan-peraturanana ciki musanif walil hurrati aku tarbiyah tetap kasarwiti selaku wanita merdeka ngabogaan hak ngurus terhadap anakna Khalid misalnya diurus wajib ku indungna nu mantak lamun masih kene ngenyil nyusuna mantep keneh eta Khalid ka susu makna nun sakira-kira dilepaskeun tina cai susuna ear-earan dibere ieu salah dibere itu salah ta eta teh falaisa li ahdihi ma fawtumuhu qabla haulain
menang salah saiji indung bapakna baik ka Zaid maupun ka Sarwiti nyapih Ki Khalid nu jadi anakna memeh 2 tahun ulah ka disapi ayo we lanan susuan 1 tahun setengah keges 2 tahun kakarak mulai rada di paitan cai susuna pentil susuna engke budak ge ngele teu bisaeun ngusapan pan budak mah ai bapana mah mun pait diusap kunyana bisa kene bapana mah jeung eueuh nu disapi bapana mah terus we datang ke aki-aki ge Pantat inget ka dongeng di Soleh aya pamalingan jam 2 atau jam 1 ngintip heula aya prak aki-akina keur nyusu aki-akina kadelegu pamalingan moal aing moal maling ka imah ieu lantaran anakna ge kumisan kumu bapana aya bae Masya Allah ngabayangkeun bapana anakna bae kumisan pugu eta si eta ada nege tengele janggot nanya na menele janggot mah pahili jeung bejawa eta tadi aki-aki jam 1 kunaon nyusu deh ya tapi eta aya hikmahna pamalingan jadi teu bisa maling dah geus mending di istiqomahan habak lah hitung-hitung ngajagaan maling mah eta mah Allah karim memeh 2 tahun budak ulah waka disapih keulanan lamun bakal ngabahayakeun ka budak kumaha lamun kira-kira teu bakal ngabahayakeun budak kakarak 1 tahun diasa-asa heula ku indungna rada diindut-indut ke di susuan ke 2 pente ke di susuan ternyata aman nah ieu mah wali ahadihima ba'da haulaini menang ka indung bapana nyapi sabada 2 tahun ai sabada 2 tahun mah menang lamun memeh 2 tahun mah ulah ilam yadurrahu mun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang memeh 2 tahun ieu disapi ilam yadurrahu lamun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang ka indung bapana Zaid jeung Sarwiti nyapi Ki Khalid lamun kira-kira teu ngabahayakeun kakarak 1 tahun ternyata daekeun eueuh masalah ganti ku ari mah geus 1 tahun ya geus 1 tahun lah coba-coba ku urang make Indomie ternyata daekeun atawa geus teu make susu-susu budak deui geus teu make ieu mah segala SGM segala anu teu ieu mah langsung bae make Jawa Ambon daekeun ternyata malah mangaleuwihan bapana mah Jawa Ambon beak 1 orok beak 3 kasurupan meureun teh mah meunang kira-kira teu bahaya ganti coba kuari mah bere liwet dibere tim daekeun menang saminggu dibere liwet dan nanaon menang sabulan neangan wadang pada teu orok masyaallah teu nanaon tapi kuari mah geus eueuh bahasa wadang lantaran geus eueuh anu nyangu dina kayu ditendena geus eueuh nu dina boboko kabeh dina kosmos memerlukeun listrik kabeh aju lamun kurang kuari mah teu milu kana ruang lingkup kosmos ditenden kurang dina boboko menang bae setengah jam atawa sajam bieu sanguna bieu kuari mah wadang baheula mah dahar urang jam 9 jam 10 kadahar deui sore jam 2 jam 3 wadang di dahar goreng bahkan sanggu kamari di dahar jeung gula Jawa hitung-hitung wajib bae teh mah geus ngeunah eta baheula istimewa baheula mah masyaallah kararwat
kudu biaya gitu teh sangkilang bangsa itu naon parena bangsa tongsan kok mah tongsan mah mun gua mah bisa pakai ngecor ente sebenarnya. Jadi geus bahasa wadang teh aku ari mah teu nyaraheun budak tas ulin aju lapar ngawadang eueuh. Lah lamun bakal teu ngabahayakeun teu naon kumaha warima geus 2 tahun ge moal waka disapi wali ahadihima bada oleh menang deui ka indung bapakna nyapi sabada 2 tahun walahuma aziyadah menang ditambahan ai dedeh jeung nyaah makan nu jadi anak can waya disapi aya lain-lain can waya disapi dedeh jeung nyaah lah moal waka disapi datang ka 2 tahun setengah datang ka 3 tahun mangga bae masalah nah nu mantak kitu aturanana beda jeung amat lantaran ari amat mak milik sayyidna seluruhna tapi ari nu merdeka mah henteu artina henteu ari salaki dengan sakadar boga hak make doang ka pamajikan nganasehatan sesuai jeung aturan laki rabi tapi pan ari cai susuna mah eta manu pamajikan lain nu salakina geus pamajikan lah nu wajib ngurusan anakna dina pelebah nyusuan mun teu mah pamajikanana ceuk pamajikanana lain geus sabulan 2 bulan ieu moal disusuan anak teh ye lantaran kesusu sok ngagandoy ka handap kumaha nyana bae nu dorakana lain bapakna tapi pamajikanana doraka teu ngurusan kanu jadi anak pamajikanana tah mah kajen lah ieu mah jak kuatin ieu make susu gitu non gara susu budak teh kuari lain SG mah zaman kamari ieu nu ayeuna naon jeung lalaki mah teu nyahoan nyaho nyana mah susu indungna bae nyaho anu budak teh nyaho anu ari mah sabulan aya 2 bulan aya ukuranna 6 bulan aya tuh kos kitu teh tah nya kulo ge nyaho mah lebih jageun pura-pura teh nyaho bae tuh kitu wala yukallifu raqiqahu ila amalan yutiku balik deui ka urusan pengurusan raqiq Zaid boga abid ngaran Khalid taeta ki Zaid ngagawekeun ka Ki Khalid teh kudu dideuleu kekuatan Ki Khalid teu meunang ngitah Ki Khalid kana hiji pagawean nu bakal teu kuateun Ki Khalid pan manusa ieu teh Khalid ga beneran hiji abid milik Zaid teh awakna leutik kuru kuari Ki Khalid ti Tamanggulan Batu atawa ti Tamanggulan Pare anu berat luar biasa ulah matak potong cangkengna modar Ki Khalid ulah Ki Khalid malantaran kuru nyana mah titahna ge bangsalah tangoredan jukut di sisi imah pemacul ka sawah ge ulah dideuleu ta ku urang teh mun urang boga karyawan mah di imah kerenyeunnan sendal cara dibojong merek Adidas Bapak nu batur tempelkeun ku nyana gadenya doraka sia eta kudu bebejakan nu boga Adidas ka ditu atau ditempelan Fuma nah iya pan batur teh eta teh nyieun merek teh supaya laku kuari diduplikat ku urang bojong kabeli mobil di akhirat engke moal dikamamanakeun dimampirkeun heula ka neraka jahanam moal kebelas 1000 tahun lah penduplikatan ngaran polisi nu hebat mah tidak boleh datangnya nak kadinya. Kenapa kamu bikin senam merek Adidas? Ini kan sudah milik orang lain. Dikecepan. Kenapa kamu kedip-kedip?
Polisi galak jasa pesol lagi di keluar ke nanti Bang kita ngobrol aja dulu dah. Ini lihat dulu Adidasnya kayak apa. Ono kan Adidasnya hitam, ini mah Adidasnya putih. Oh beda, Masuk. Oh iya. Udah pulang aja. Iya dah nggak apa-apa dah. Amanin ya Pak, tenang. Udah saya tiap minggu kesini isi koma dah. Waduh, horenganan ngagondol. Jadi polisi kerjasama di bidang pamalingan. Kos gitu dah polisi. Muta tadina membuh luar biasa. Pokoknya tidak boleh ini. Ya, ini adalah merobek hak cipta orang lain. Waduh. Kena pasal. Diki cepan asup ka jero. Wah, noloban yeuna ceuk nanti. Aman geus suruh masalah geus lah, geus tenang bae. Saminggu bete dibayar rokok pestol keluar deui. Eta polisi di Jerman dah kos gitu. Masya Allah. Atuh lamun kuari aya di Bojong berarti ala Jerman eta. Lamun di Jerman mah kitu ge atuh teh mapan kafir, aya di urang mapan Islam. Geus Islam niru-niru kafir. Ya disakompet daunkeun ge jeung kafir. Oh masalah sih polisi terus bae yang kana kamu masalah. Oh nu masalah pokoknya asal siap dibeulem sakitu doang. Masalah sama sekali. Nu boga pabrikna, home industrina jeung polisina teu masalah. Nu penting mah ke babarnan. Insyaallah, ieu bermasalah malulu eta. Ngeduplikat ngara. Anda kayak di Bojong nu pinter mah. Barang di dulu teh ku polisi, iya Adidas, horenganan Adida nya mah teu make S. Leutik S-na dihandap. Sada mata. Kitu tah mah dorakan leutik lah tah mah. Aya bae masyaallah. Teh. Ya, teu meunang seorang sayyid, seorang malik ngagawekeun budakna kana hiji pagawean nu teu bakal kuateun. Ya kitu mah nya ngaleman sendal, ngaputan sendal, jaki Holid batu kuru ieu henteu nanaon. Ai kitu mah manggulanana ulah. Tah, lamun Ki Bakar mah masyaallah dadampak. Bakar, ulan. Siapa itu bae atuh nya? Sawah sahektar paculan geus sia kudu anggeus sapoe. Siap cek Ki Bakar teh. Oh masalah guys pokoknya mah. Wah Ki Bakar mah seter. Bener-bener. Ya Allah tekung sisa poe beres eta ku Ki Bakar. Beres Pak. Di daunnya tuh si kusia beres, dijual Pak. Ke pembebasan gua ribah di ditu tuh. Di mana di Kawaron di Kendal geus beres lah. Ambo imam budak. Pinter teuing boga abid teh mah gos gitu. Eta pinter, beres. Si Pacul tama inget ka Kangjeng Nabi Khadir. Kangjeng Nabi Khadir teh nyana teh kitu nulungan jelema datang ka jadi budak. Kitu Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Nyana pernah ka pasar aya nu menta-menta asal make wallah demi Allah abdi butuh jasa dibere. Isu ka pasar deui Kangjeng Nabi Khadir teh menta deui geus eueuh duit boga ge baju. Wallahi abdi teh cede ieu teh butuh jasa dibere bajuna tinggal make kaos cangklek. Isukna kapanggih deui jeung jelema eta menta deui. Keseueuna naon ieu mah samping dibikeun tinggal make kolor jeung kaos cangklek. Tinggal sakitu-kituna bae. Begitu hiji mangsa ka pasar deui geus teu bogana naon Kangjeng Nabi Khadir. Nah, kuari wallahi abdi butuh jasa. Geus teu bogana pokona mah abdi butuh jasa. Caknya nanti aing jadikeun abid bae jual ku sia duitna pake ku sia. Masya Allah. Tak urang mun ngadenge wali geurang tah. Kos kitu tah. Naon bae dibikeunan kabeh lantaran teresep ka dunia. Ai wali kuari mah malah nyokotan dunia. Walingi teh mah kos kitu mah. Tah ieu Kangjeng Nabi Khadir mah dijual, diabidkeun, dibeli ku hiji jelema. Jase terus Kangjeng Nabi Khadir digawe di hiji bangsa eta si Sayyidna neuk ka Mekah. Bareng neuk ka Mekah bid
Dunungan dek ke Mekah sing hadenya tak iya bangunan ya teruskin dia ngabangun imah di dia hiji nu di dia hiji teh nyokot batana di ditu atuh pasirna dan lain sebagainya aing balik ke Mekah sekitar 7-8 bulan teh geus kudu anggeus 2 bangunan mangga siap beres berangkat be sayyidna Kanjeng Nabi hadir mangga doa ya Allah ya Rabbi sesuai jeung Kanjeng Nabi hadir ngaranna ke wali ditepak doang tek sesuai jeung kahayang sayyidna jaradi ta imah teh 2 Kanjeng Nabi hadir mah ibadah we ka Gusti Allah Allah urang 2 poe aya nu tinggaleun sayyidna balik deui ka imah aya urang Kendal mah lain balik deui aya nu tinggaleun emangnya nama ka ditu ka ampel ka Mekahna anu ka Mekah teh aya nu ka Ampel, anu ka Bogor, anu ka Singapura, anu ka Malaysia, ku ari teh Ambalaya can baralik. Di Bandung mah diberangkatkeun ka Malaysia, ku ari di Malaysia kene can baralik. Masya Allah. Urang Kendal mah ka Ampel, aya nu jara urang Kendal pan sia ka Mekah pan aya di dieu lah gandeng-gandeng cek nyaho aing mah make kopiah haji bae balik. Ya macem-macem bae gua. Ya Gusti Allah nu agung macam-macam di akhir zaman teh. Tah, aya balik deui sayyidna barang datang kadinya kaget. Bangunan geus sing jalegrir. Geus aya sesuai pas jeung kahayang teh nyana gode kepala. Panggil abid ka dieu ayeuna ngabangun sa wallahu alam cenah hanteu mah nang saalanan teu daekeun ngaku ngan barang make sumpah wallahi demi Allah coba sia bebeja kai menang Allah ngan abdi ngadua ka Gusti Allah melengek nyana kakara ditaliti kai sia sangaran aslina teu daekeun bejakeun coba demi Allah aing nyaho kangaran sia abdi Khadir cek waduh digalemohan ingat atuh meureun ieu mah lain abid kayak kumaha sih bisa jadi kabeuli kieu ku aing eta tadi perjalanan model tadi cicurik atuh sayyidna teh masya Allah minta hampura teu kudu minta hampura ka kula memang kitulah perjalanan kaula geus anta hurun cek sayyidna geus gerana ka mana be kula mah ayeuna mah hayang babarengan jeung anjeun di dunia datang ke akhirat doakeun kula terus dicekelan bae memeh neuk berangkat kula mere ilmu cekena bere ilmu supaya nikmat ibadah ka Gusti Allah atuh ai hayang-hayang teuing mah cek Kanjeng Nabi Idris sing kuat bae nya dibeat ku Kanjeng Nabi Idris tek kita zikir bari Kanjeng Nabi Idris indit Sayyidna zikir bae begitu menang sababara poe eta deuleu dunia sakumaha kocomberan bae aing ngagugulung dunia cek Sayyidna horenganan jajore jasa ieu dunia teh akhirna ditinggalkeun kabeh dibikeun dunia teh nyanana ka luhur gunung ibadah ka Gusti Allah tah nu bisa ibadah kitu teh geus teu melu ka dunia atuh nu kuari mah deuk kumaha ibadahna jeung motor ge ngridit berarti kan hayang jasa eta teh kiai atuh kiaina bae hayangkeun kana dunia atuh kolbu masyarakatna atuh geus parah tah mah atuh kiaina bae ge ngridit tah lamun dedeuleun kiai geus teu hayangkeun kana dunia akarak nyekel agama teh teger atuh ieu mah masih kene digoyang-goyang ku atut mal beres ya jadi gua Masya Allah cina kiai anak cina WHT eleh cak saha eleh lamun hayang nyaho mah WHT menang atuh teh eleh aslina suara mah terus diperjuangkeun nu mantak diperjuangkeun teh lantaran suarana menang teh lain lalagaan menang mantak diperjuangkeun ka MKG hari ke-1 dan hari kedua masih nggak menangkan WH hari ketiga nyana teh nyili beula sakedeung teu gede lah 15 miliar lah 150 miliar oh masalah sih oh masalah belok tah
Nah jadi kuari orang di Indonesia khususnya di Banten boga gubernur dua kuari gubernur pilihan rakyat hiji WH gubernur MK hiji atut. Nah kiai na atuh aya kiai atut kan itu aya kiai WH sarua bae. Beres. Nah jadi kuari benyana agak-agagan jadi gubernur ge. Sangkilang lurah na ge si gubernur asli apa lain janyaho kabeh ge asli suara mah WH. Nu mantap kuari ararisieun lurah dek bertengger kumaha camat dek bertengger kumaha ja aslina suara mah menang WH. Hari ke-1 ke-2 diperjuangkeun teh memang menang geus dinyatakeun 75% menang WH. Tapi ketiga dan keempat eleh WH. Dijual masalah lah eta mah. Sabirangan seukur lempang ka neraka doang dekat surga masalah. Cuma 150 miliar babarangan yang presiden masalah sih mah. Masalah. Engke di akhirat bermasalah nang mah. Tuh. Iyalah di Indonesia teh kos gitu kandas. Teu nyaho permainan politikna wallahu alam kumaha bakalna mungkin aya bergaining mungkin daya jelema cerik teh kapan sok dicumbu-cumbuan jang WH-na urang teu nyaho lain pemain politik atawa sanajan kula nyaho moal ka dibejakeun. Pasti aya cumbuan lantaran menang. Diperjuangkeun teh lain lalagaan kapan eta. Satu perjuangan pertama, kedua lantang luar biasa pengacara. Kunaon pengacara lan katilu mah teu boga suara. Pastikan ayah bisik-bisik aku cinta padamu ya oke. Urang teu nyaho datang ka kuari apakah dikembalikan leutik lamun pengembalian uang mah di politik mah hanya berapa komo WH mah teu make modal tapi mungkin engke aya perjanjian entah berapa bulan entah tahun mana coba deulekeun ge perjalanan-perjalananna kitulah politik di Indonesia mah lantaran lain negara Islam. Selama negara lain negara Islam jeung moal di Indonesia mah wallahu alam kaharepna mah namun geus bergelimpangan darah meureunanan tapi kan sulit di Indonesia mah sebab kabehan satu suara demokrasi nu ku urang di alaman geus setengah abad demokrasi makin bobrok apa dek diteruskeun di demokrasi nanya sakitu dang moal nanya ka pamarentah ka kiai aing mah bobrok jasa dek diteruskeun ieu teh moal geus setengah abad ieu teh kos kieu bae lain makin bagus makin goreng apakah orang teu berpikir kumaha carana ieu supaya leuwih bagus ieu teh ngaji ka mana sih ieu ya Allah ya Rabbi ieu kakarak di Banten encan di Jawa Timur kembali berkasus sarua bae kemudian di Jakarta berkasus eueuh bae anu mulus apakah dek diteruskeun seperti kieu urang teh pan bagian daripada bangsa Indonesia ngomong teh boga hak lantaran urang bagian bangsa Indonesia anu ngangkat bangsa jeung negara tapi kan ternyata kan kos kieu ieu mah sakadar ngomong doang dek diteruskeun ieu teh negara urang kos kieu apa moal udah kudu dijawab sia engge nyaho jawabanana keur di dieu mah moal sogok supermi terus bangsa hulu sia kos karari itu mantap teu kudu jawab aing geus nyaho jasa lah hiji-hijina kararubah Inde kumaha diangkat derajat menurut Allah lamun urang salah milih kuari ngeunah kuari bangun pesantren bangun majelis taklim bere mobil aya anu dibere motor sekupi santri Allah hiji-hiji acan gara-gara sekupi rasakeun gusia ketentraman teu aya biasa hudang peuting jadi henteu biasa ngelek kita moal takrib jadi henteu hanya sekupi ayo coba Masya Allah ieu kakarak di dunia sebab di jerona aya nilai buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teu meunang jauh jasa ya Rocky Cup demokrasi wala yukallifu raqiqahu ila malan yutiku kerja rodi pan baheula mah membentang
jalan kurang dinikmatiku hari hasil daripada kerja rodi baheula puncak nusa kitu istimewana jalan teh sabaraha ratus bangsa Indonesia anu dikubur di sisi jalan didinya membentang di puncak ka Serang ka ditu sabaraha ratus jiwa manusia nu dikubur di handapeun jalan di sisi jalan didinya urang kuari naik baby band, naik Lexus, naik Alphard dan lain sebagainya. Teinget baheula bangsa Indonesia waktu dikerjakan ku Belanda sing gulimpang dininya asal teh digawe tembak. Asal puluh ya pelaya tembak. Nah, ieu membentang jalan ka ditu. Urang kuari nu menikmatina komo bupati mah. Di sisi jalan tas sabaraha bangsa anu dikubur. Teinget eta kadinya. Kok pakai lalagaan ya bangsa urang lamun ningali urah jauh ka kerja rodi bae ge membentang ti ulah datang ke Jawa Timur tah di puncak datang ke Serang datang ke Pandeglang nu kuari ieu urang incuna nu bapana di mana dikuburna nu ninina di mana dibalangkeunana mun urang inget ka dinya nyeri jasa luar biasa lain ke Belanda nu kaneruskeun ka nu hari anu dasina nganggang ka handap ngangsar ka handap urang memacet jeung pesangan AC eueuh pan 08 masyaallah Gusti Allah nah ieu teh alabatan kerja rodi lamun aya abdi dipaksa kita digawe padahal teu kuateun duraka sayyidna duraka malikna kudu disesuaikeun jeung tanagana. Nah ieu mah budak teh kuro nu leutik bae digawena budak teh ieu mah gagah nu rada gede digawena silakeun disesuaikeun kumaha lamun diburuhan wa yajuzu mukharajatuhu meunang diburuhan jeung nyana pribadi bisyarti ridho mah kalawan syarat ridho padahal mah pan ari abid mah milik sayyid mun dagang mun digawe kapan dibagikeunna dikeunna ka sayyidna temenang nyokot saya tiga-tiga acan kuari maya toleransi ti sayyidna dibere ku sayyidna menang jang ala kadarnya na besidek melidaharin besidek melirokoun besidek meresepaheun bes yang menikmati baju nu rada bagus silahkeun bae wa hiya kharajun yuadihi kulayaumin buruhan atau upahan anu dibikeun unggal poe au usbuin atawa saminggu sakali silahkeun tamah wa alaihi urang nyaritakeun hewan ke minggu hareup mah wallahu alam.